inget bae waktu harita Agus Junara jadi bupati kemudian nyana diondang nyana hadir salah satu ucapan nana nu nyentil ke para kiai cek nyana perayaan maulid dirayakan perayaan haul dirayakan wali-wali disebut tetapi kenapa cek nyana masih demen pakai Samarenda termasuk kiai yang ada di sini yang melaksanakan haul Tuan Syekh Abdul Qadir saya tahu kiainya masih seneng pakai Samarenda kukula dicatat di hati kula tepoho datang kakuari begitu kula kapanggil dari jeung Agus Junara sasalaman 4 mata mau diceritakan di mana-mana kukula diceritakan sasalaman sebentar lagi Pak Bupati akan dihinakan oleh Allah sebab sudah menghina wali-wali Allah di tempat orang ramai jangan tanyakan ke Agus Junara ngariku keneh ku hari ini kula ngomong 4 mata ente dindol baja lemah sebentar lagi akan masuk penjara kula mah ngomong gitu ge padahal mah teu ngadoakeun lillahi taala demi Allah henteu ayeuna ngomong gitu ge kalau pasan ngomong eta mah heuh kalau pasan ngomong begitu Agus Junara tek masuk penjara ya Allah ya Rabbi hampura abdi teu ngadoakeun Gusti eta mah kalepasan ngomong karena nyana teu menghargai kiai-kiai karena nyana teu menghargai wali-wali karena nyana teu nyahueun kumaha hatena para wali Allah ulah neuleuh samarendana ulah neuleuh jubahna ulah neuleuh naon kitu ngaranna sorbana tapi nyana can nyahueun hate-hate jelema lamun neuleuh jubahna neuleuh sorban neuleuh samarendana katitu atuh kabeh jelema berarti anggapan nyana wali teh jelema rudin kos jelema tukang kitu sol sapatu salah eta mah satu perjalanan geus datang ka derajat nama atuh teh urusan Allah ka ditu nama nyada teu baca Imam Syafi'i nyada teu maca para imam mujtahid nyada teu maca Tuan Syekh Abdul Qadir nyada nyentil para wali para kiai kukula dicatat di jero hate cilaka sia teu ngarti kecuali sia haju nanya ka aing sia kieu cenah kiai sombong amat kanyana aing mah sombong ge kasih henteu kula kapanggih deui jeung bupati sasalamat tak Bapak Bupati sing hade engke bakal dihinakeun ku Gusti Allah teu ngomongnya termasuk aya catatan di jero hate kula Pataju Sobiri aya di jero hate kula waktu nyana namu ka Abah kurang sopan nyana ka Abah ngan moal dibejakeun hina sia bakal awas ya teu nyaho Abah aing aju karek cangke aing bener ye aja anu ngomong camat emang kabasian naon henteu naon sih ai saya teu nyaho mah lamun nu nyaho awas je teu nyahoeun catat di jero hate kula aya catatanana hiji-hijina pejabat kula lamun keur jeung pejabat kieu bae dicatet omongan-omongan hate henteu sia awas ya Abah aing geus nurunkeun ilmu ka aing bisa ibadah ka Gusti Allah ti Abah aing ala kadar kadang sok khusyuk teh ti Abah aing sia teu nyaho sia teu nyaho dicat bener lain lalaga jihade orang menyeritakan para wali di zaman Syekh Hidayatullah atau nu antika Syekh Hidayatullah orang nyeritakan para wali di zaman Syekh Maulana Hasanuddin nu anti Syekh Maulana atau Ambalaya ulah jauh-jauh di zaman Gus Dur nu anti Gus Dur atau Ambalaya kuari zaman Habib Lutfi atau nu anti Habib Lutfi atau Ambalaya jelema na diantikeun mah biasa-biasa bae atuh komuga kula mah lain wali lain solihin si uci kula mah nu anti ka kaul atuh Ambalaya di kulon aya di wetan aya di kidul aya aju kula narobat henteu kula mah ngahormat bae kanya nyaho kula kiai anu anti kula nyaho pejabat anu gregeteun ka kula mah tetep benteng teu bendu lamun bendu moal datang haji ka dieu terus terang bae mun bendu emang nang saya datang haji ka dieu emang dipanggil diundang ku aing atuh henteu atuh sia bae naonan ka dieu nang Allah telan ngaji sia batur nu bendu pek bae masalah teu nyahoeun hate kula nyana hanya istriku yang tahu hatiku iya ketika aku lapar istriku tahu ketika aku pada sakit badan istriku tahu ketika kelihatannya rindu istriku tahu siapa masuk ke situ Masya Allah nu mantak kiai baheula halarebat urang nyaritakeun Mama Bakri urang nyaritakeun Kiai Haji Abdul Halim urang nyaritakeun Abuya
urang nyaritakeun Mama Oco, urang nyaritakeun Ayah Banjar, Harare Batu Kuari muridna saantero, urang nyaritakeun Fatul Muin berarti Banjar. Urang lamun nyaritakeun tentang Jamul Jawame berarti Mama Syujai. Lamun urang nyaritakeun tentang Syamsiah berarti Mama Syatibi. Lamun urang nyaritakeun Ukudul Juman berarti Mama Oco. Jadi kan boga jalur-jalur dan mual keluar tidinya jangan nyana nu mimiti ngembangkeun. Kok hararebat amat sih Riyadho? Atuh Riyadho nanya nama. Barang geus jadi kiai teh isin di kiai ke. Barang geus jadi kiai teh beuki waro. Barang geus jadi kiai teh bener-bener besi teh akur dikiaikeun ku manusia ke ku Allah mah pajar lain kiai. Geus beuki api kebelah dia nang sing jelegur Mama Bakri Pohara Jasa. Ningali zohirna mah biasa bae jeung kolot jeung budak biasa bae. Tetapi batinna Pohara Jasa. Kanyahoan batinna Pohara emang kumaha? Kiai Jawa Tengah deuk dajakeun hiji masalah ka Mama Bakri. Mama Bakri geus nulis ti heula, can aya HP, can aya telepon pan harita mah. Nu bakal ditanyakan 10 masalah geus ditulis ku Mama Bakri. Masalah kahiji anu, masalah kedua anu, masalah tak teundeun di dijablek bae. Begitu tamu datang, "Assalamualaikum." "Assalamualaikum." Mama ana di tukang bae kieu, barang di dieu. Masyaallah, nu deuk ditanyakeun ku urang ieu. Waduh, geus teu kudu kapangijeng jelema. Atuh, berarti kan jago jasa. Ya Allah ya Rabbi, eta Mama Bakri lain leutik tuh bagus sedak Mama Bakri, urang kulon aslina. Jago kuat Riyadhona. Lamun Mama Abdul Halim hebat jasa Ki Abdul Halim, kunaon kahebatanna? Carita kahebatanna eta Jamul Jawa Mama. Itu prawira ngaji Jamul Jawa mah di dinya Mama. Itu Abu Yadim Yati Cadasari ngaji di dinya Abah nu sok mawaan kitabna tah. Eta teh lain jago ngaji nama geus teu aneh, tapi kajagoanana ketika jada lempang tasbihna ragag di rel kereta api. Ieu kereta ti Jakarta ke ka Rangkas Bitung, deuk ka ditu ka Panegalan. Aya tasbih di dinya ngoser. Kareta ngoser. Masinis ge kaget, ieu jurig naon cak lain. Tidak ke barang di dalam, Masya Allah ayat tasbih tewanian nyokot tak atas besieun geus masinis bebeja. Woi masyarakat dulur, saha ieu nu ragag tasbih coba saha? Begitu tadi beja-bejaan Mama Abdul Halim, oh tasbih kula sokot ku Mama Abdul Halim, cek kareta maju. Coba tasbih Haji Pendi. Tasbih Haji Pendi mah datang ka leungit deui, datang ka leungit deui bari leungit tasbih teh. Nya nambah boga tasbih barang kan tilok dicekel aya leungit mah. Tilok diwirid, ai tasbih diwirid bae mah tilok leungit. Atuh tasbih leungit. Masyaallah. Lah cek nya jeung Allah ieu hitung-hitungan mah teh supados ya. Tah mah dalil Muhammadiyah. Muhammadiyah mah kos gitu ngomongnya. Apa itu ahli sunnah wal jamaah NU? Kenapa pakai tasbih? Sama Allah aja hitung-hitungan sakjana teh. Ye, itu Muhammadiyah, itu mah kos karena itu mah. Lamun ngomong jeung mah ka dia sia. Sungut siapa yang disoekeun sia. Tungtung nama urusan tasbih bae gelut. Kunaon eta bisa hararebat kitu Riyadhona. Ente sambarangan barang dahar iti saha ieu ti pemerintah bikeun ka batu embuk kunaon besi kaganggu kanikmatan ya Allah ya Rabbi. Masya Allah Abah Bapak kolot mitoha berarti terus jeung nu sejen yu urang ziarah ka Mama Abdul Halim jaguru sedengkeun nyana karesepna teh terinasi di Pais karesepna tanyana meuli lah ka Tangerang terinasi barang geus datang ka imah ngahulang becek dana bo urang jauh-jauh mawa terinasi maning urang mawa gebusieum jeung kakap jeung Jamal mahal hargana ge balik deui ka Tangerang langsung meuli Jamal meuli gabusieum kakap udah dibawa geus bungah bae kan
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beres. Dibikeun dan. Coba trinasi nu di imah mun dibawa ka dieu mah bunga. Cek abah teh kanyawan we teh trinasi. Geus aya dibungkus, dek dibawa. Tuh kunaon mau kos kieu cek ada teh geus dibungkus deuk kita dibawa tinggal mawa doang ditinggalkeun naonan cek nya teh. Eta saha nu ngabejaan. Naon eta? Riyadho namanya teh. Riyadho teh hartina ieu mawas diri tah ngalawan nafsu, ngajar nafsu. Makin dikiaikeun makin inggis. Makin dikiaikeun makin hati-hati. Kuari mah lain kitu. Ka mana kiai? Kiai naik aing geus jadi mama. Kieu baheula kiai malu. Naik mah cegat. Tinggal murid beseri sial da guru tolol. Menang setahun kali jadi. Assalamualaikum mama sia teh nyawa perkembangan aing geus jadi buya. Wah geus bingung murid geus bingung murid. Teh baheula beubeun dikiaikeun isin dimamakeun isin beusi teu akur julukan masyarakat jeung Allah. Isin gitulah ahli-ahli Allah subhanahu wa ta'ala. Di negara demokrasi jadi wali atau pek